ningali sia besti meuli naon ieu ti kamari di dadagoan 3 poe karek datang. Dibuka teh asin. Asin belo alias asin jabrig penambah nafsu makan. Pokona mah mun dahar jeung ieu ngeunah we besti. Kabeneran tuh meunangna teh nu galeude ayeuna mah bakal parulen geura. Baturna teh rek nyemel tarasi anu beureum teh tarasi ledok. Sok asa inget ka almarhum Inung lamun menu kieu teh. Karesepna teh asin jabrig. Samalna samal tarasi beureum nu ledok. Rek dicocolna teh ku leop genyer. Eueuh ieu mah teu boga leop genyerna ge. Rek ngagoreng jengkol we nu aya besti. Ngagoreng tempe ieu teh make jalan tah meni geus hideung ieu teh jalan teh urut ngagoreng risol. Asak tempe ayeuna urang ngagoreng jengkol tong loba teuing 2 siki we keur urang hungkul. Da lamun poe gawe mah salaki mah taradaikeun ngadahar jengkol besti. Tanggeus asak jengkolna ayeuna urang gorengkeun asin jabrigna. Sok singgala luju bar kana minyak duaan. Ulah pahareup-hareup bisi ngagararosi. Urang balikeun saurang. Geus besti carita mah geus asak ieu teh menikot mulak bau. Urang dahar heula besti geus teu kuat lapar ieu teh. Asinna teh menikot beureum jerona teh ngeunah leuwih-leuwih ti pada beureum. Hadiahkeun kanu jadi Inung heueuh Al-Fatihah hadiahna malin dahareuna. Ieu teh dahareun ka beukina keur masa hirupna teh. Da meuni nikmat besti ieu teh samal tarasi colek anu beureum ledok. Dicocol ku sanguhaneun. Komo mun lalabna mah leop genyer, leop kangkung atawa lalab seupan anu sagala aya teh. Geus moal teu nikmat we besti. Nikmat mana lagi we yang kau dustakan. Geus heula besti kakak ngacapru ka mana-mana ieu teh rek dahar heula. Geus heula sakitunya besti. Sing naranikmat dituangna. Sing sararehatnya besti.